Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh. Heh, Senawa, kenaon sih aku kulunuan sorangan dia? Cek anggota pasukan mengumatak ngagebeger jajaka Senawa. Bikin sekadapan mah manehna ngaheuge teu nyaho kudu kumaha nyanemalan. Dugi gadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Lain sia teh kuduna mah milu kana pasukan Muruka Jati Gede. Nah ayeuna sia kalah kaya di dieu ha. Ceuk anggota pasukan nu sajena. Nu sajen ge sarua curiga ka jajaka Senawa. Ngan bae jajaka Senawa teh teuing eta kubabari manggihan akal. Da buktina teu kungsi lila manehna ngan gaur bae ceurik bari ani prek dina taneuh. Mireungeuh kitu puguh we nu sejen hareraneun kunaon cenah jajaka Senawa. Ujug-ujug ani prek bari midangdam. Kunaon ari sia ditanya teh kala-kala we. Jiga budak we sia. Modus ieu mah ye. Ceuk anggota pasukan. Sanggeus ditanya sababaraha kali. Daradad jajaka Senawa nyarita. Kituna teh bari diselang ku euriheun. Kami dipaksa saha? Nanya teu sabar. Da nu ditanya euriheun wae. Ku kuruyuk Usaha sia. Nu bener sia capek teh. Mabah heuleuy sia. Usaha ku Ki Adhari. Dibangsa naon sia ku si Adhari? Darada jajaka Senawa ngadongeng. Yen cenah sawaktu manehna katut nu sejena rek gabung ka pasukan ku Ki Adhari dipangaruhan ulah milu. Nah sia make dicarek milu. Cek nu nanya. Atuh darada deui jajaka Senawa teh nerangkeun sabab-musababna cenah Ki Adhari teh ngajakan mulung muntah bae. Ngajakan mulung muntah kumaha? Omong nu nanya beuki panasaran. Nya mulung muntah teh neangan kauntungan tina hasil gawe batur nu usahana manehna anu ngeduk hasilna. Ta eta anu disebut mulung muntah. Ceuk jajaka Senawa jadi rada bentes cacaritana. Yah, anggar aing mah teu ngarti. Cing teu kudu malah pagedang. Tau gemoal we sia nyarita. Omong nu nanya mimiti teu sabar. Tur ari geus kitu mangandaradan bae nerangkeun sahinasna. Cenah Ki Adhari teh ngajak ulah milu gabung ka pasukan. Tapi mun pasukan geus bisa nyangkalak menir Pandehren eta tawanan teh kudu direbut. Nah sia make kudu ngarebut tawanan. Cik nu nanya. Nyapan nu jadi gara-gara nama hadiah sayembara. Sing sanu bisa nyangkalak menir Pandehren upahna kawin jeung Nyi Nanah Darmi pan dina sayembara teh. Ki Adhari teh nyoso bogoh ka Nyi Nanah Darmi. Jadi akal hiji-hijina nya kudu bisa nyarenkeun menir Pandehren kahareupeun Nyi Nanah Darmi. Ceuk jajaka Senawa
meni narolang. Oleh yen tadi mah eulieun. Kela ari anu ngetig Tuan Maronge bari ngabongohan nya saha eta teh? Cek nu nanya ditanya gitu Jajaka Senawa unur-unuran. Lain kami ulah ngahukum kami mah teu salah nun teu. Ceuk Jajaka Senawa nemongkeun rasa sieun. Lamun lain sianya saha tuh? Nya Ki Adhari sarangan manehna ngadodoho dina dahan kai anu ngaroyom di jajalaneun. Basa Tuan Maronge ngaliwat Ki Adhari ngajeleng kitu nate bari ngababukeun bapongkol kai kana punuk Tuan Maronge. Ceuk Jajaka Senawa. Lancar dina cacaritana. Mun nya kitu si Adhari kudu diwara euy. Hayu urang susul. Sabab manehna pasti rek nyetorkeun tawanan ka Nyi Nanah Darmi. Ceuk anak buahna Tuan Mark Ronghestan. Tur ari geus kitu mah rombongan mimiti neruskeun nalambahan. Jajaka Senawa dititah milu keur saksi kajahatan Ki Adhari. Rombongan teh ngabedal kuda gagancangan. Lain bae dumeh sieun Ki Adhari kaburu nyetorkeun tawanan, tapi nu utama mah hayang buru-buru ngajaga lemur. Sabab mun kumpeni geus nampa beja yen aya pasukan anu dibasmi tangtu maranehna bakal malespati. Basa pasukan anyog ka lemur kalihan asih di palataran anu rada lega. Kabireungeuh jalma keur ting laliud bari ngawaskeun urang kumpeni anu keur ngagoler teu walakaya. Nu ngagoler teh taya lian iwati Menir Van Degeren. Awakna ditalian ku tambang wedel. Ari tungtung tambang teh dicekel ku Ki Adhari. Manehna nangtung di tengah-tengah bari dango jeung nulak canggeng. Dayoyo, kami geus bisa nyangkalak Menir Van Degeren. Cing, gawat gero Nyi Nanah Darmi. Manehna sia nyaksian inya yen anu geus maehan nu jadi bapana ayeuna geus kacang kalak. Ceuk Ki Adhari bari lungalengo. Suga Nyi Nanah Darmi kaluar ti imahna. Ngan bae samemeh Nyi Nanah Darmi kaluar, ti jauhna ting gurudag abringan anu tarumpak kuda. Eta abringan teh dipimpin ku Tuan Mark Ronghestan. Mireungeuh kitu Ki Adhari mah teu riuk-riuk sieun alatan boga salah. Malah manehna kalaka beuki edeg, beuki sombong. Sabab ceuk pangrasana nya manehna pisan anu bisa ngabuktikeun nu nyangkalak Menir Van Degeren teh. Tuh nya mitra si horeng Menir Van Degeren teh anu diarah-arah teh tos maehan bapana Nyi Nanah Darmi. Dan gitunya ya anu kalangkung ieu dina nyelapkeun naskahna jol aya sayembara manggil lieur mun alah mitra kaum dangu. Aduh keur kitu teh Tuan anak buah Tuan Mark Ronghestan aya nu molotot tina kudana. Urang sia ulah ede gitu. Lah ceuk saha sia anu nyangkalak Menir Van Degeren? Hah? Ceuk saha? Ceuk anak buah Tuan Mark Ronghestan. Saya dalu ngagorowog euy. Na teu mireungeuh yen Menir Van Degeren ayeuna aya dina cangkingan kami.
Oh gitu Lin, oh gitu. Ceki Adhari ngulincer menta rojongan ti balad-balad upahanana. Ari anu ditetep da puguh jalma upahan. Basa Ki Adhari nyarita kitu. Maranehna samiuk arungeuk. Kurang ajar. Sia kabeh make bisa samiuk sauyunan dina kajahatan. Waduh sia. Sabab Menir Van Deren mah benang na ku pasukan nu jogol na Tuan Maronge. Tuh tingali awak Tuan Maronge. Manis sakitu raca na loba tatu. Eta teh alatan jogol jeung Menir Van Deren. Ceuk anak buahna Tuan Mark Ronghestan. Ari anu dibela mah nganyengir we. Jika anu ngarasa lucu ku eta kajadian. Atuh pamustunganana dua pihakanana katelak marebutkeun bebeneran. Atawa anu leuwih merenah deui mah marebutkeun saha anu geus nyangkalak Menir Van Deren. Ceuk balad Ki Adhari anu geus nyangkalak Menir Van Deren mah Ki Adhari. Sabalikna ti pihak balad Tuan Mark Ronghestan tetep nyebutkeun yen anu geus nyangkalak Menir Van Deren mah nya Tuan Mark Ronghestan pisan. Eta patelak teh ayeuna mah kasaksian pisan ku Nyi Nanah Darmi. Mireungeuh anu raribut kitu. Nyi Nanah Darmi kalah kacua. Dina hate leutikna memang bunga yen anu mateni bapana geus kacangkalak. Tapi hatena oge ijideun pisan basa nyaho yen kabeh jalma jiga anu papada ngaku baroga jasa. Bagas gandeng, aing mah ijid nyaksianana oge, ijid. Ceuk Nyi Nanah Darmi, bakatku keheul. Darmi, ulah gitu Om. Ulah sok udar tina tali gadang. Ngaletak ciluh sorangan. Nagus pohoyen anjeun kungsi kada ucap. Sing saha anu bisa nyangkalak Menir Van Deren bakal diaku salaki. Ceuk Adhari rada kasigeung ku polah Nyi Nanah Darmi. Memang aing teu poho kana janji. Ngan anu aing sebel. Nah meni sararea pisan anu ngaku geus nyangkalak si Deren. Nah aing teh kudu kawin kaloba lalaki sakaligus. Tema Nyi Nanah Darmi mali keheul. Nya tuh kudu aya saksi nu bener euy. Sae teh sanyana anu geus nyangkalak Menir Van Deren teh. Ceuk jalma anu sejena malah ceuk nu pangkolotna milu nyaksian anu parebut bebeneran. Atuh kudu ditanya we si Menirna yo. Cing saha kira-kira na kitu anu geus nyangkalak manehna teh? Ceuk nu sejen nyelengkeung. Nu ngadenge milu panuju kana eta tareka. Aduh, aya nu hideng. Ngadeuketan awak Menir Van Deren. Anu tita tadi ngajolopong teu walakaya. Ngan bae Menir Van Deren tong boroning bisa ditanya. Dalam waktu diguyah-guyah ge awakna geus oyag kabeh. Tetela Menir Van Deren Riksen teh geus eueuh nyawaan. Uluh, wae geuning si Menir ge euy. Ceuk nu bieu ngaguyah-guyah. Anu patelak parabut bebeneran teh can keneh herengse. Ceuk baladna Tuan Mark Ronghestan anu jauh samemehna kungsi tepung jeung senawa. Hiji-hijina anu bisa jadi saksi nu jujur cenah jigana ukur jajaka senawa. Sabab eta jajaka kungsi kapargo
kukulunuan ka tempat anu deket jeung pertempuran. Bisa jadi apa euy. Hanya kal manehna mumul milu ka dieu. Cek baladna Tuan Mark Ronghestan. Ngadenge kitu Ki Adhari nyeleukeuteuh seuri. Aduh moal bener. Nanya kasih gonyok moal. Manehna mah budak tukang linyok, tukang bohong. Mana mumul ka dieu ge ku sabab boga dosa. Geus hianat ka urang dieu. Cek Ki Adhari bari darada nerangkeun dosa Jajaka Sanawa. Ngadenge yen Jajaka Sanawa kungsi hianat bari ngorbankeun loba urang kalihan asih, atuh nu araya teh mungu aramek. Malah anu ngarasa reuas teh oge Tuan Mark Ronghestan anu tita tadi saeutik ge teu lemek teu nyarek. Nu patelak parabut bebeneran beuki ragot. Balad ubahan Ki Adhari jeung baladna Tuan Mark Ronghestan. Silih segag malah hampir galungan. Sabab itu ieu tetep ngeukehan pamanggihna sewang-sewangan. Tuan, kunaon Tuan cicing wae atuh. Padahal kaparan eces nyangkalak mani depan deran mah nya Tuan sorangan. Baladna Tuan Mark Ronghestan jadi keheul. Sabab tita tadi Tuan Mark Ronghestan mah jiga anu teu hayang melaan maneh. Mah teu miluan sayembara ya. Tujuan mah ukur hayang males pati ka anu geus ngakibatkeun urang kalihan asih jaladi korban. Tema Tuan Mark Ronghestan bari seuri ipis. Tapi kami apal Tuan teh bogo pisan ka Nyina Darmi. Ayeuna geus boguh nu nyangkalak mani depan deheren teh Tuan sorangan. Malah Tuan ambil-ambilan palastra. Tapi nah ayeuna jiga anu teu purun meunangkeun Nyina Darmi. Cek anak buahna bari neuteup ka Nyina Darmi. Memang salila ieu cinta pisan ka Nyina Darmi anu gamurang. Tapi teu hayang milu sayembara. Keur cinta lain kudu ditatawarkeun ka saban jalma ya. Sabab cinta mah ukur ka saurang. Tema Tuan Mark Ronghestan bari saeutik teu ngareret ka Nyina Darmi anu kumanehna keur diomongkeun. Kacinta ka Nyina Darmi rek diabadikeun kana kacinta kana bumela ka urang kalihan. Masa jadi bangsa Belanda malah nyahong negara keur ngajajah Nusantara. Loba bangsa anu jahat ka bangsa pribumi ya. Tapi teu boga tujuan kitu. Keur mah manusia jeung saha bae kudu akul ya. Ulah silih musuhan. Jadi ku sabab ningali bangsa jahat, kudu merangan maranena. Lamun Tuan Adhari ngarasa jujur yen si Dahlan benang ku perjuangan manena, nyapek baik kejujuran mah ukur katingali ku sorangan. Kabatur mah bisa
disumputkeun ya. Cek Tuan Mark rongestan deui. Ayeuna anu ke dipikiran kuik kumaha carana nyalametkeun sesa penjujuk. Sabab geus ngarasa isuk pageto pasukan company di Kadipaten pasti bakal ngajorag ka dieu jang males padi. Mitra, diingetan sarupa kitu. Urang desa Kalihan Asih munguh ngagebeg. Danya cenah hiji waktu pasukan ti Kadipaten pasti bakal ngajorag pikeun males pati. Tina 30 anggota pasukan company anu dipegat-pegatea aya kurang leuwih 5an anu kabur nyalametkeun diri. Tangtu maranehna ayeuna geus laporan ka markas tur moal lila deui pasukan company pasti bakal ngajorag ka dieu. Nya tibatan merebutkeun bigang. Ayeuna urang sakabe mending tatahar nyang hareupan musuh euy. Sungannyina Darmi leuwih percaya ka jalma jahat model si Adhari. Pek teh deui ngeukeur-eukeurna lah. Nanggung resikona nyanyina Darmi sorangan. Ayeuna mah Tuan kudu nyanya mimpin perjuangan urang Kalihan Asih pikeun ngayonan musuh. Cek Ki Sudadi anu satiasa tuhu ka Tuan Mark Ronghestan. Malah sanggeus Ki Sudadi cumalita kitu, urang Kalihan Asih tinggorowok bari ngacung-ngacungkeun pereup tanda sayaga dipingpin ku Tuan Mark Ronghestan. Malah akhirna sarerea cuhci ngayakeun persiapan. Jol weh urang Kalihan Asih anu ngabalad kaki Adhari mah pada ngantep. Nu sarua pada ngantep teh oge nyinanah Darmi. Basa para awewe katut budak diucuhkeun kudu ngungsi deui ngajauhan lemur. Nyinana Darmi mah teu diajakan. Cik cohagna rek milu ayo moal ge teu naon-naon. Alah teu kudu diajakan. Teu kudu diajakan si Darmi mah. Datang teu oge kasalamatanana. Bakal ditangdayungan ke si Adhari. Omong Ki Sudadi jiga anu keheul. Kemenang kitu sakul awewe jeung budak kudu ngungsi ti dieu ya supaya salamet. Cek Tuan Mark Ronghestan bari mesem. Nya pan manehna mah geus diurus ku si Adhari. Omong Ki Sudadi masih keneh mangkeuheulkeun ku pola nyinanah Darmi. Soal nyinanah Darmi ke bakal dijaga kasalametan ku Tuan Adhari eta teu naon-naon. Nganu penting hayang sakul awewe jeung barudak kudu aman ulah jadi korban peperangan. Cek Tuan Mark Ronghestan deui. Mitra kaum dangu panyangka yen nyinanah Darmi kasalametanana bakal ditangdayungan ku Ki Adhari memang teu salah. Basa nu sejen keur cuhci nguruskeun awewe jeung barudak pikeun ngungsi. Ki Adhari oge mani riweuh hayang nguruskeun
nyinanah Darmi. Ngana jadi hanyakal jinis nama bangun anu teridoin ditaringakeun ku Ki Adahari. Kendae kami sanggup ngurus sorangan, cek nyinanah Darmi nolak pangasih. Ayo Nyai, abanan kakang teh bisa laki Nyai. Kasalamatan Nyai ti samatayuna geus jadi tanggung jawab si kakang. Gagabah, cek saha didinya geus jadi bisa lakian kami. Ai, nah Nyai beculaya tina janji mimiti. Abanan harita geus ragu-ragu ucap, yen sing saha anu bisa nyangkalak jalma anu geus nganiaya Bapak Nyai bakal dipulung salaki gitu Lin. Memang kungsi nyarita gitu. Tapi nah aduh, ayeuna mah kerek sulaya. Sabab can aya kapastian saha anu sabenerna nyangkalak menir pandehren. Hari Nyai, abanan geus jelas si kakang anu ngagusur awak menir pandehren masih kakang. Hanyakah kami tenyaksian didinya anu ragot ngalawan menir pandehren. Sabab ari sakadar ngagugusur bangke mah sasaha oge bisa. Omong nyinanah Darmi baketut hasem. Ngadenge omongan nyinanah Darmi anu bangun cangcaya. Ki Adahari nyelan amek. Malah harita kene nyuruntul nyaorek naon. Ngan sameme niatna laju, kubalad upahanana dipegat-pegat. Ulah ngahina awewe yeuh. Sok omongan aya awewe kalian asih. Lalawora yeuh. Cek jalma purenges anu kumisna kanel ngahalangan niat goreng Ki Adahari. Mantong halangan sia. Sabab duman euy. Bongan ieu awewe geus ngalelece aing. Cek Ki Adahari teu suka disentak itu. Si perenges teh anu kumisna kanel teh nyurungkeun harigu Ki Adahari. Tapi keun Kang Ajeng Kang. Kiak si anu mireungeuh teu nyieun peta naon-naon. Sakomo niat ngabela deunganana. Ai. Kunaon mana tuh sopan-sopan teuing sia? Cek Ki Adahari bari gancang cengkat. Tur rek narajang kasih purenges. Ngan samemeh niatna laksana. Ku si perenges teh geus dijejek manten tapi ka ngajurah roh deui. Hei dulur-dulur, urang ulah kajangjonan. Teu pupugu make kabawa ku sakaba-kaba. Ieu jalma teh niatna teu bener euy. Tepikeun ka ampir mengkolkeun tujuan urang anu rek bajoang ngalawan penjajah. Ku sakadar dibibitaan ku upah. Urang kolu nutur-nutur kajahatan ieu jalma. Bari jeung salila ieu urang ge acan kabere upah naon-naon. Cek si purenges bari tetep ngajejek harigu Ki Adahari. Bener pisan Lur. Tujuan anu mula teh rek bajoang nyalametkeun lemur. Tapi nah ayeuna urang ujug-ujug nutur-nuturkeun jalma pikiran setan. Ulah salah yeuh. Si Adahari teh sanajan jalma jegur, tapi leuwih deukeut ka kumpeni batan ka rakyat miskin. Kuduna jalma kitu mah dibodaran euy. Sabab ukur ngacaukeun perjuangan. Cek anu sejen. Kituna teh bari sarenteng bae nyamperkeun. Malah teu andabara jekok we najongan awak Ki Adahari. Hampura, kami sararea geus ngilungan ieu jalma. Dengekeun, nu sabenerna nu nyangkalak menir pandehreun mah taya deui wa Tuan Maronge. Si ada ieu mah ukur
mulung muntah ta si kasabaran si goblok deh. Cek nu sejena bari nerangkeun kajadian anu sabenerna ti awal tepi ka akhir. Danya atuh mimitina anu ngalicikan teh si Senawa. Eta budak ololeho teh ya, tapi mikirna geus jahat. Jigana sawaktu Tuan Maronge keur mawa tawanan dipegat di tengah jalan. Sanggeus Tuan Maronge dicilakakeun, tawanan diserenkeun ka si Adhari. Da hayang meunangkeun upah. Tah, jadi ieu jalma mah ukur mulung muntah, ku hayangna meunangkeun sia kitu tah Nyai. Cek nu sejen beuki nepehek Ki Adhari. Nyi Nanah Darmi ngincid nuturkeun nu ngungsi bari ceurik balilihan. Ceurikna dumeh naon, can kanyahoan bener ku anu sejen. Nah Nyai ya make ceurik bae ari taeun teh. Da kudu nama bunga ya, sabab dikawin ku jelema jegun. Ceuk awewe tengah duwuh anu leumbang mangul tingkem gigireun Nyi Nanah Darmi. Nyawa cek Nyi Nanah Darmi ponok dagawena ing sereukan bae. Hat nah make nyebut nyao sagala rupa. Lain tadi teh geus aya anu unggul sayembara. Pancek sia Nyai ieu sing saha bisa merukeun menir pandeheren. Baris di aku salaki lain nyawayana bae atuh. Sia teh kudu ngaku salaki sanajan Ki Adhari koncona panjajah oge wayahna. Ceuk eta awewe bangun anu nyungkun. Diomongan kitu Nyi Nanah Darmi kalah ka beuki ramisak. Lain si Adhari anu nyangkalak menir panderan mah lain. Tema Nyi Nanah Darmi bari terus ramisak kiduna teh. Har nah saha kitu anu sabenerna nu nyangkalak teh ye itu Tuan Maronge baru kitunya. Nah atuh si Adhari kolu ngaku-ngakunya. Cek si awewe kageteun. Atuh darada diterangkeun ku Nyi Nanah Darmi sakumaha ceuk balad upahanana Ki Adhari. Be aya ku kurang ajar pisan atunya eta mangkeluk anu dua teh. Tayoh kapatutna atuh. Omong si awewe nya campah jajaka Senawa jeung Ki Adhari. Mitra dangu abringan awewe jeung barudak teh ngungsina dipingpin ku sababaraha urang lalaki. Ngungsina eudeuk ka mana? Acan aya kapastian. Sabab cenah anu utama mah nyingkahan panarajang musuh we heula. Ieu teh ngungsi anu kadua kalianana. Sabab ti heula ge ngungsi ka Leuweung Jati. Basaki Mandapi mimpin penduduk ngalawan kumbeni. Lain naha atunya Tuan Maronge bet cicing bae ente ngarebut hakna. Adi geus nyaho manehna anu boga jasa mah. Padahal sararea apal Tuan Maronge teh bogohna nyoso pisan. Kasia teh ieu Nyai bogoh pisan. Ceuk awewe sejen milu nemrong kana paguneman. Jigana mah Tuan Maronge teh nyeri hateun. Ceuk nu sejena deui. Nah nyeri hate kumaha? Nya pancek manehna mah teu pantos cinta kudu diambeng disayembarakeun. Tuan Maronge teh sasato tomplokan bogohna ka Nyi Darmi. Tapi ku Nyi Nanah kalaka disayembarakeun. Hartina keur Nyi Nanah mah eueuh lalaki anu khusus dipicinta. Kajaba anu sanggup
buburuh mang nyangkalakeun anu maehan bapana meureun eta asa kahinana teu nembatak teu milu rebutan bangkena menir dehren cicing we geuning tuan maronge teh Cek awewe anu nyuhun dinggem. nyeta teu sangkanya walana ge boga perasaan hate jiga urang ge jiga jelema Cek awewe sejen. nya da walana ge manusia atuh ngan anu ngabedakeun jeung urang mah dina dedeg pangadeg jeung kayakinanana. Mitra kaum dangu, jigana omongan kaum awewe teh kapikireun jeung kahartieun ku nyinanah Darmi sorangan. Da buktina bari leumpang teh make ngaguk-guk ceurik sagala. Kumaha atuh sangkan tuan maronge balik deui ka kami nya? Cek nyinanah Darmi menta kamanang ka batur. Nya ari kuduna mah ku kacinta sia we lain ku sayembara nyai ieu. Cek nu dipentaan kamanangna. Nya geus wae keun mun perjuangan ngalawan kumpeni geus rengse. Sia teh kudu miheulaan nyebutkeun daek dikawin. Oma tuh kudu ngasongkeun pasaratan deui. Masing itu bangsawalana ge da geus bukti nyaah ka bangsa urang geuning. Ceuk nu sejen mere pangajen ka Tuan Mark Ronghestan. Ngan bae da nasib jalma pikahareupeun heus anu apa. Komo ieu keur nyanghareupan hiji pagawean berat. Nyatana nu disebut perjuangan teh sanajan nyinana Darmi geus sadar yen anu micinta dirina kalawan nuning mah ukur Tuan Mark Ronghestan. Tapi da ieu cawene kembangna desa kalihan asih teh acan kungsi ngedalkeun eusi hate yen dirina ridho dipihukum sabab sabot manehna aya di pangungsian. Ari Tuan Mark Ronghestan mah keur sibuk mimpin perjuangan. Mitra dangu teu salah tina sangkaan yen beja ngeunaan dikepukna pasukan Menir Van Deren teh geus tepi ka markas kumpeni di Kadipaten. Komandan markas kumpeni Kadipaten anu katelahna Tuan Dick Van Krupp kacidamekeunana angot basa nyaho yen anu mimpin garaman anu megat-megat rombongan Menir Van Riksen teh nya Tuan Mark Ronghestan pisan. Mitra kaum dangu, aduh anu katelah Dick Van Krupp kacidamekeunana malah nyaritakeun Tuan Mark Ronghestan geus nyata-nyata jadi musuh. Ku ayana ieu kajadian Komandan Dick Van Krupp geus marentahkeun malar kakuatan kumpeni di Kadipaten sagemlengna kudu dipusirkeun jang ngarurug desa kalihan asih. Manehna dendam pisan ka Tuan Mark Ronghestan anu geus wani-wani ngalawan ka bangsana sorangan. Eta mangkruk kudu dihukum gantung ya. Cek Tuan Dick Van Krupp muncek bahasa urang mah. Midra tuna ka amak kumpeni anu aya di markas Kadipaten. Ayeuna urang ngabandungan lalampahan jajaka senawa anu keur kadungsang-dungsang. Sasat manehna ayeuna teh keur kadungsang-dungsang. Sabab loba cita-cita manehna anu henteu tinekanan. Ti heula dibelaan hianat ka bangsana sorangan kudu meh hayang narima upah ti kumpeni saupama ngabejakeun di mana nyumputna Tuan Mark Ronghestan. Tapi sakitu geus diwadalan ku sabubuhan urang kalihan asih
nyanggeus diwadalkeun lah cek cohagna mah ku sabuhan urang kalian asih kaasup ngawadalkeun bapana sorangan jadi korban gumpeni upah mah anger teu meunang cikene manehna siga anu geus sagep-gepeun ngawasa ka cinta nyinana Darmi sabab geus bisa mawa tawanan anu ngaran Menir Van Dehern. Cager wadah mitra hanya kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui mitra nuhun kana paratosanana hapunten samudaya kalapatan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.